Karesangnya lemur teh mau lewat hiji acan makhluk teh. Batur deh. Tet. Woi, kebeneran. Kemana? Kamu tuh Ulin. Ulin? Ayo. Orang minum orang tak? Ah, bodo atuh ayo. Oke. Asik. Kala. Nah. Oh, udah bawa masker. Jarak. Ayo, boleh. Oke. Kak. Nah. Nah. Awas. Jarak. Wah, jaga jarak. Oke. Yuk, Ayo, berangkat. Biasa sok, tolong gawe biasa. Iya. Ayo udah lewat. Hihi. Ayo jangan lagakeun aing ah. Luasan bae. Wei, Naon? mana hakuran urang heuh? Secara dia sieun ka aing. Sorry, Cong. Penting enam orang kesian kemana? Jadi kapan isukan mah? Kunaon? Ayah dulu sieun, tibatan kemana? Ka Covid. Ari kopi teh naon? Jurik. Kopi teh leuwih junik di batan maneh. Tengah bentuk, teka tempo deui. Ah, nyekeun. Ari maneh mah ka tempo kene. Ke. Jaga jarak. Jarak, Jaga jarak. Kunaon? jaga jarak. Social distancing. Mana teu pakai masker. Oh, Tempo urang pakai masker doan. Oh. Mana masker mana? Teu boga. Buka masker. Henteu. Kurang dibere ya maskernya. Ah. Yang pasang ya. Urang kumaha masangna? Tuh. Italian. Blegung. Kurang pasangkan ya. Punten pisan punten ya. Anjing serem euy pocokna euy. Ah, Wow. Keren. Menang di mana? jauh pakai helm. Ingat ya, Cong. Ayeuna mah usum Covid kieu mah kudu pakai masker. Jaga jarak, social distancing. Siap. Heeh. Cuci tangan. Cuci tangan tong poho. Ieu kumaha cuci tanganna? Tayamum bisa teu? Teungeuna ge di jero. Eta mah kumaha maneh we lah. Mah maneh ada ka mana oge? Bebas. Oke. Tapi aing enak kudu ka mana? Terserah ka mana ge. Udah kidul ge. Mau mana malah? Siap. Lagi serang ka ditu Jung. Ka ditu deui Jung. Namanya urang pamit heula. Ingat, anu tadi teh Social distancing. social distancing. Sip. Nya, sekarang nya. Ya. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena rame ngarumpul kieu. Ngopi-ngopi kan. Ayo kopi sok. Kebeneran ya? Kebagian, Pak. Bagian tas kan saya kopi iya kopi nol kopi bodas yang kopi bidung Susunya. besok lain kan datang cahayaan gitu banget teman bunga gitu Bu, tadi teh pamajikan. Panggil ke desa.
pas balik teh cenah menang BLT di pamarentah. Emang akang teh kenging? Loh, kalau menang mah alam najis imah teu bebenangan. Kada tak meureun. Teh kumaha boe teh da didata mah didata anger eueuh batur mah geus sabaraha kali menang ieu mah. Lapor kepada orang nama. Eta kumaha kitu eta nya aturan eta. Oh, Kang. Tetep bae bebenangan. Abdi itu sami dipentaan mah komandor yang geus itu cenah persyaratannya. Angger weh geuning aya can milik mah Kang, abdi mah. Teuing Kang abi ge ngan didata hunkul. Didata teh ya, balik di kota teh ya. Cena nu kena dampak. Kena dampak. Itu maksudna nu kena dampak. Nya. Tah anu maksudna nu kena dampak teh kumaha maksudna? Meureunnan anu teu bisa gawe di ka kota meureun. Panai nu jelas mah model PNS mah geus puguh teu meunangnya gitu. Ai urang mah masyarakat biasa gitu. Ai gitu. Ngeun aneh puguh. Memang anger teuing kumaha boe eta. Ya meureunnan Kang, puguh meureunnan kieu oge nya. Da pagawean di kota eueuh. Hese. Ripuh sagala-gala di kota teh cicingna. Jadi ibat kabeh ilmu sieun. Malah ayeuna mah kararane urang cenah bapangi jeung jelema sieun nya. Ai bageula mah urang misalna lamun lempang kitu nya di leuweung atau sieun kerud. Atau lamun peuting-peuting sok sieun bobongkong, sieun pocong. Ai ayeuna mah model urang misal padeukeut-deukeut kieu tah. Cieun. Lah ini Kang Dadang kunaon euy? Siga nu gelisah kitu. Apa? Kunaon Kang? Ya kunaon Kang Dadang kunaon? Kang Dadang. Coba kunaon? Astagfirullahaladzim. Eta naon eta? Hei. Naon karumpul di Allahumma barik lana. cenah usum kopi. Pantara rumpul di dia. Itu malah pakai masker, dijaga jarak. Astagfirullahaladzim. Sering tuh pakai masker. Ada. Hai, orangnya. Himbauan di pamarentah ulah sok kararumpul kieu da usum Covid ya. Dangukeunnya kudu make masker kamana ge keluar imah ulah poho kana masker. Nu kadua jaga jarak minimal 1 meter. Arti nu katilu cuci tangan. Bisi teh cuci tangan kumbah leungeun ya. Ayo deui. Nu kaopat lamun can meunang duit bantuan corona teangkeun ka desa, tanyakeun ke pengurusna. Hiji deui pesan anu terakhir ya mah. Mun maraneh embung mau sia-sia juga aing, ikuti protokol kesehatan. Arti?